jalmina hayang kenal ka Gusti Allah teh kumaha. Nah, urang teh hayang terang ka Gusti Allah pandina sapali maqalah niatkeun awal din ma'rifatullah. Ari amalna agama teh kenal ka Gusti Allah. Cirina we heula urang kenal ka Gusti Allah teh. Cirina jalmi nu kenal ka Gusti Allah, ari abdi teh kenal teh ka Gusti Allah. Jadi kenal ka Gusti Allah teh sanes hartosna sasalaman sareng Gusti Allah. Atanapi ninggal urang ka Allah sanes eta. Sama urang bohong imanna lamun urang nyebatkeun ninggal ka Gusti Allah. Sama Allah mah moal tiasa ditinggal. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Gitu. Allah mah moal tiasa ditinggal. Batal imanna jalmi anu ngangkan abdi pernah ninggal Allah, batal iman. Nah cirina jalmi kenal ka Gusti Allah teh katinggal tina gerakna tadi teh ya. Naon cirina teh? Al ikhlas bil ibadah. Nomor kahiji jalmi nu kenal ka Gusti Allah mah di mana ibadah teh sok ikhlas karena Allah. Lain mudag-mudag haliah dunya tapi dina ibadah teh karena Allah ngaraksanakeun parentah ti Gusti Allah. Nah aya saaya jalmi sedaan mudag-mudag haliah dunya seseueurna. Da jalmi aya ibadah lamun teu dipipita madamal ibadah dina haliah dunya we seueurna mah. Mata urang ibadah teh karena Allah. Da seueur jalmi anu ibadah lain karena Allah. Lomba ibadah lain karena Allah tapi karena haliah dunya, maka didinya jalmi terkenal ka Gusti Allah. Da jalmi nu kenal ka Gusti Allah mah ibadahna teh karena Allah we, ikhlas we. Rek diburuhan teu diburuhan ngalaksanakeun perintah Allah we. Fa'budullah mukhlishina lahuddin. Jalmi anu gerakna hatena ibadahna karena Allah lain karena haliah dunya, maka eta jalmi dina ibadahna teh jalmi anu ngalaksanakeun parentah Allah kalawan saras-sarasna. Janten cirina jalmi anu kenal ka Gusti Allah mah di mana ibadah teh